Naon? Ari bahasa Indonesia na ngalawi naon? Bahasa Indonesia na ngalawi. Aing ngala teh kan nangkap. Awi teh bambu. Berarti nangkap bambu. Asa teu pantes ya dina kamus lagi eueuh. Ih si Bambu. Ari maneh. Sok ari ngala teh kan nangkap. Awi bambu nya berarti nangkap bambu atuh. Da asa teu pantes. Lamun ngala lauknya bahasa Indonesia na berarti nangkap ikan. Heeh. Aing ngalawi naon? So. Heeh nangkap bambu. Da bambuna ikan kercicing terus lompatan. Lamun bambuna lompatan, bret lompatan ditangkap, tah eta nangkap. So, Please atuh dam aing masing bener atuh nanya teh. da kan ieu mah bambuna. Ayo we musingkeun. Pantes nangkap bambu mah. Da emang kumaha da emang kitu jawabanana. Nangkap bambu. Itu pantes ya. Ya terus kumaha mah nya ngambil. Kan ngambil mah eta mah mawa. Heeh, kan mun ngambil bambu mah kan tinggal nyokot awi nya. Heeh. Aing ngala nanti ngala awi kumaha? Heeh, nangkap bambu. Ih, Nangkap bambu. ya heeh atuh. Satu pantes ah. Ah, teuing dam lah mana sok ngaliliur wae ah. Berarti apa tuh jawabannya? Heeh, eta nangkap bambu. Ae. Itu pantes ji sumpah. Lah tong ka urang atuh nanyana. Saha tuh? Tuh teuing ka ditu kan modal. Belah mana tadi? Tuh belah ditu lah. Itu. Heeh. Budalna. Heeh jeung lah. Ngararudet.